Dongeng Sunda Sasakala Situ Bagendit. Di wewengkon Garut aya situ anu ngaranna kasohor kamana-mana, nyaeta Situ Bagendit. Ceuk sasakala mah eta Situ Bagendit teh asal muasalna siga kieu. Baheula aya hiji randa beunghar katelahna Nyi Endit. Ieu teh saenyana mah nenehna, dengarana sajati mah Nyi Bagendit. Manehna teh kacida pisan kumedna, geus taya anu birek deui kana kakumedanana teh. Salian ti pakacar-pakacarna mah tara aya anu larsuk ka imahna. Estuning lain babasan eta mah hirup nyerangan teh. Ngahaja mencilkeun maneh ngababakan di tengah pasawahan anu upluk-aplak. Maksudna taya lian kubawaning embung campur jeung batur da sieun kasoro tea. Kecaritakeun keur usum panen, dadi ditu di dieu jeuyah dibaruat. Ka sawah Nyi Endit oge rea anu gacong, ari rengse dibuat jeung sanggeus parena dikaleuitkeun sakumaha tali paranti. Nyi Endit nyieun sidekah, ngondang lube jeung sawatara tatangga. Popolahna saniskara ku sorangan teu aya anu ngabantuan. Barang geus tarapti, sakur anu bantuan ngaput tuluy diondang ngariung tumpeng. Atuh anu ngariung teh nepi ka ratusna, tapi sadia tumpengna teu sabaraha, nepi kangan sakoteap geus beres. Bari tingkaretap keneh. Keur mujeuhna bale kecerakan, solongkrong aya aki-aki bongkok anu nyampeurkeun. Ku pribumi teu ditari teu ditakon, nyapo aki-aki teh waleh yen teu kawawa lapar. Sugan aya sih piwelas. Anagan tawang teh Nyi Endit bet nyarekan, nyeksek-nyeksekeun pajalkeun teh taya ka era, teu ngahutang gawe, minta bagean. Tungtungna nepi ka nundung. Aki-aki eta dititah nyingkah. Cindekna mah geus lain picaritahaeun weh. Aki-aki Indit bari cumariceug bangun tenangan. Memeh Indit manehna ngomong kieu. Segala ge boh kanu hade, boh kanu goreng, moal taya wawanesna. Ngomong kitu teh kasaksian ku sakur anu aya di dinya. Sarengsena anu dalahar tuluy amit rek beralih. Kakarage pati ngaleos rugreg ngarandeg. Sabab aya nu tinggarerong. Caah, caah. Kitu cenah. Teu kanyahoan deui ti mada datangna cai, ngan dileb wae pakarangan Nyi Endit teh geus kakeueum. Atuh kacida ributna, jalma-jalma geus teu inget ka diri batur, asal salamet dirina bae. Nyi Endit oge nya kitu, niat rek nyingkiran cai, tapi barang kaluar pisan ti imahna, cai teh nepi ka lir ombak laut ting garuling ka palebah Nyi Endit. Imahna terus kakeueum weh laput. Nyi Endit angkleng-angklengan, bari satungtung bisa mah tu woleh-woleh sasambat minta tulung, tapi taya anu nulungan. Bisa mah tu woleh-woleh sasambat minta tulung, da batur ge sarua ripuhna. Nyi Endit ngalalep beuki lila cai teh beuki gede, nepi ka jadi situna ngeueum sakabeh pakaya Nyi Bagendit. Pamugi aya tiasa janten lenyepaneun tos tangtos. Pami tiasa janten hiburan ya angen waktos kusagala kamotekaran. Sok atuh like, share, subscribe. Rojok seni tur budaya anu endah. Cangkah.